komik weh hungkul. Pantes weh kita tadi seri-seri sorangan. Atuh udah komik lagi lalu lucu. Lu pasti sindiran. Mauan atuh. Mabuk kemake kantong. Diukna digigir panto. Mau enggak apa resep nongkrong di perpus baru nyaho. Dia boga atuh. Naon? Kataman beli kembang. Kembang nabodas katingali indah. Perpustakaan ulah dipicen da tempat nengan ilmu jeung hikmah. Mantep. Tuh kayak deh itu yang kewe eta mah. Tapi di perpustakaan jadi betah gitu ya. Asa tiis asa nyaman. Asli ya. Abi boga sendirian deh ya. Naon atuh? Tehnya balik pensil jeung penghapus disimpen di laci meja. Amun rajin maca terus cita-cita bakal kakantong kena. Aduh abi gegar boga deh atuh. Sok aya buku linara rakna warna coklat nu resep datang ke perpustakaan biasana mulina pinter jeung rajin pisan. Ayeuna tugas makin lobanya, can PR, can presentasi, can ngedit video deui. Nuhun atuh, hirup budak ayeuna mah teu jauh ti HP, isuk-isuk buka HP, penting keneh ge scrolling. Melak cabe di sisi jalan, disairamna ku cai kendi, loba nu hayang katinggali keren padahal tugas sekolah can beres deui. Nya pisan aya nu statusna hening terus padahal nilai matematikna ngajerit. Ka pasar meuli ketan, balikna meuli tahu. Mun hayang masa depan aman, tong hoream diajar atuh. Tapi ayeuna mah budak sekolah teh kreatif-kreatifnya aya anu jualan online, jadi konten kreator, malah loba anu geus bisa menang duit sorangan. Eta alus sih, nu penting mah ulah nepi ka poho kana waktu jeung tanggung jawab. Ngalalau ka Ciparai, menangna lauk nila. Sosial media memang rame dipake, tapi sopan santun kudu tetep dijaga. Kitu deui ka kolot. Kadang budak ayeuna mah leuwih nurut ka influencer tibatan ka indung sorangan. Waduh, nyentil pisan eta mah. Nya, kitu kanyaataanana kan. Di Garut mawa dodol, dibungkus ku daun jati. Sanajan hirup geus digital, budaya Sunda ulah nepi ka leungit deui. Satuju urang mah kudu jadi Gen Z anu modern tapi tetep somengah jeung hargaan budaya. Mantap, kitu atuh budak sekolah mah. Ka warung meuli permen, meulina jeung roti bakar, lila nyimpen rasa ka anjeunna. Sieun batur heula nu ngalamar. Isuk-isuk ngalapeut teh ka kebon jeung si Ujang. Mun hayang jadi kabogohna ulah ngan ukur netep ti kajauhan. Beli buku di kota Bandung, meulina jeung pulpen anyar, hayang nembak ke baturan, tapi sok didekat mun deukeut. Ka pasar meuli rambutan, meulina bareng jeung salak. Babaturan nu sok diperhatikeun, lila-lila jadi resep. Ulin kasih itu modahareun, diukna dihareupeun kai. Munnya ulah dipendem, bisi manehna dikaresep batur deui. Meuli sapatu warna hideung, meulina di toko anyar. Unggal poe sok silih seuri, teu nyangka jadi aya rasa. Meuli cau ka pasar anyar, teu poho meuli roti, lamun hayang loba batur. Kudu hade budi pegerti. Ka kebon malah kacang dipelak di sisi jalan. Lamun hayang jadi jelema senang, kudu rajin tur ulah malesan. Indit kawalungan mawa jaring dipake newak lauk. Lamun hayang hirup leuwih hade kudu giat tur loba diajar. Meuli sangu ka warung Bu Ija. Sangu haneut jeung sambal ulah sok nyieun masalah bisi engke hirup jadi amburadul. Isuk-isuk nggali manuk kibar ka langit biru, sing rajin neangan ilmu supaya hirup jadi maju. Ka pasar meuli lauk asin dimasakan ku ibu. Ulah sok ngalawar ka kolot sebab eta jalan anu teu hade.
Lempang ka kebon moal pacul. Pacul dipake nyangkul taneuh. Lamun hayang hirup mulia, kudu jujur tur ulah bohong. Meuli kembang di sisi jalan. Kembang sungit warnana bodas. Lamun hayang loba babaturan, kudu someah tur teu sombong. Kawalungan mandi isu cai herang kasida tiisna lamun hayang hirup alus kudu hade bari polahna. Init ka sakola moal buku dibaca unggal poe. Sing rajin diajar ti ayeuna supaya kahontal cita-cita. Aduh, lapar pisan euy. Sarua cita tadi hayang jajan, can meunang keluar deui. Heueuh da can waktuna istirahat. Nih, urang mah geus ngabayangkeun cimol simbang euy jigana ngeunah. Urang geus ngabayangkeun bakso si emak. Tong dibayangkeun sok tambah lapar. Daripada teu nujung bosan mah, urang boga sisindiran yeuh. Naon tah? Yeuh, ka pasar meuli tahu. Cakep. Meulina jeung sirina. Cakep. Mun hayang loba ilmu, kudu rajin diajarna. Alah, sia maneh hade. Hade atuh. Yeuh urang ge boga yeuh. Naon sok? Isuk-isuk nginum susu. Cakep. Susuna dicampur madu. Alah. Lamun hormat ka guru, hidup jadi loba ilmu. Mantap. Asik. Nih asal lala teh istirahat. Asli sok atuh tuluykeun maneh boga desi sindiran teu. Kalem atuh meni nantang kitu. Oh iya urang boga yeuh. Naon sok? Kalun-alun ningali kuda. Kudana ngalumpat lincah. Sing inget kana sasama. Sing silih tulungun keur susah. Alah maknya eta teh mana sok keluar urang tara. Oh sok atuh. Sok atuh nu nantang teh boga deui teu. Kalem atuh urang ngenengan heula. Sok atuh. Oh iya dengekeun. Ka kebon melak tomar. Tomatna dipelak rapi. Alah. Lamun ulang silih hormat, babaturan jadi leuwih asih. Aduh, nu bener eta teh. Bener atuh. Taning bel disuruh. Ayo turun jajan. Sakieu wae sisindiran ti arurang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maneh kita tadi kalakah ulin HP wae isukan orang aya presentasi kelompok geus nyiapkeun bahan acan. Batu Denis ulah ka diburu-buru we hirup mah. Ieu urang aya pantun teh. Meuli cau kasih calengka dipakena jeung sampeu lain kuring teu dek diajar ngan peda acan aya waktuna teh. Heuleuh niat mah moal datang sorangan lamun teu dipaksa, lamun terus ngagul mah engke kaduhung sorangan. Urang boga pantun, ka pasar meuli sirsak, meulina jeung si Maman, sing rajin neangan ilmu pikeun bakal juga mangsa hareupan. Maneh masih gak guru BP wae. Ngomong teh da kuring ge da sok diajar mun geus niat mah. Eta gorengna Ahmad diajar ngadadak mah sok teu asup kan otak. Melak kembang dina pot disimpan gigir janela tong resep malah di kelas bisi engke hirup sangsara. Oge nya kuring teh da sok kalakah ulin dibaca-baca buku. Nya hayu aya nama orang diajar babarengan mun aya nu kene kaharti urang bahas kuduaan. Halus lah ane mah sebat hade. Hayu tuh orang belajar ayeuna. Ayo Gas. Ini kalembur mawa putih, mulangna mawa katsuri, lamun sobat silih aping jeung ngeping, bejar ge jadi leuwih semangat deui.